gampang pamimpin. Geus nya jujun ayeuna geus kanyaran salah saha jawaban kuring penting ayeuna teu meunang nyalahkan sasaha. Sebab kesalahan bahasa Indonesia awalnya itu karena menyalahkan orang. Nu tadi teh ngabas bangsat keprok kurang pada herang cocok Soeharto koruptor cocok gantung satu jauh juga gerongan pada herang Soeharto na keres di Jakarta kan nyari kan gerong. Dan saat Jun dijawab ku Wahyu anu tadi pantes atuh pamimpin can dibere nu bener ka urang teh harga masih keneh seperti ieu kehirupan masih keneh seret model kieu loba jelema stres pantes da urang nangurangan we takeran jeung timbangan cek urang pada heran tak ieu Jujun teh sok mengada-ada Jujun teh takeran timbangan ece mah tara dagang Pak Jujun tara ngurangan takeran tara nimang tara ngurangan timbangan takeran Allah malain kiloan timbangan Allah malin katian takaran Allah itu Al-Quran timbangan Allah itu Al-Hadis. Lamun jelema geus beki ngajawan Quran geus teu ngajadikan Rasulullah sebagai pedoman dalam kehidupannya maka lihat bencana ini tidak akan diambil oleh Allah balik tak bakal ditambahan terus ku Allah. Na'udzubillahi min meh ka harti mah kieu seetik-seetik meh ka harti hiji-hiji mah contohna contoh takaranna ti Allah na Quran ieu takaran Allah ukuran Allah teh kieu wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha montong sok ngaruksak perkara nu geus ku Allah dijieun hade ayeuna jelema pan geus dikurangan eta takaran Allah teh ngaruksak beuki miara tara contoh ayeuna jelema alam gunung we nuar beuki melak tara bangsa kai baheula mapan kolot urang tara nuar lamun can mau kuring mun ngaji onangan teh 5 tahun di onang ka mana-mana teh kuring bala jeung cilik nu sok ngader apunaki guru kuring almarhum Allahu warhamu wa fi aman apunaki mah ngaji ka pamengpeuk mah binih naon teh we injing kuring nu sok protes teh hakim nih ridu jeung nyanyak naon kumaha satna ngadog mangati sia mangke buah nama dihakan sia kitu da bener ayeuna teh kang lekek dihakan teh ku anak incun kalapa ayeuna la ilaha kolot geuning kitu ai jelema ayeuna ngenuaran tangkal melak tara ditanya kuing eta dituaranna tangkal atuh aya barudak kumaha ke nasib barudak angke nyeun ieu badal ieu tuh teh nyaho materialna ge mun bangsat bro kawinna teh ti ditu ilegal logging di Sumatera maka Sumatera rusak ayeuna der we hujan datang banjir geus ayeuna tanya coba banjir cai tanya mun cai bisa ngomong tanya ku bapak ajak dia loh hei cai kunaon sia beut HS di imah aing heuh maksudnya banjir lamun cai sa ngomong cai ngapap dabongan imah aing di bawah ku sia ari imah maneh naon cai imah aing tangkal di akar da bawa lama keleuweung geledegan kene aing tara turun ka handap ngajedog we tadi ditu ke imah aing teu eusian bahkan aing usum halodo mere cai ka sia diinyam aing teh ku sia aing usum halodo teh ayeuna mah ku sabab imah aing dibabad ku sia mata ku aya namun ku aing sia dibere bencana aing milu HS di imah sia mun bisa ngomong mah cai teh kitu teh la ilaha illallah dalin perkara heureuy atuh mata kamari kuring nyarita ka Pak di penghijauan stadion Siliwangi alhamdulillah uing teh sok ngadoain di Persib mantak menangan ge mun Persib rek main teh di Pucandasa di Onang kuring teh pak Kiai Jujun ngadoa cek uing aing ngadoa tapi pemain salat heula nya main mangga Pak meunang gitu alhamdulillah nu penting mah dakwah we seutik-seutik ka mana we asupna sok lamun Jujun jadi ajengan kampungan maldi titah ngadoa di Persib gitu mana kamana we asup mah dakwah mah gitu nya so begitu supaya kena babarengan kabeh cek sim kuring aya penghijauan stadion Siliwangi ditanami 413 tangkal berbagai macam di sekelilingna kuring nu ceramana cek sim kuring Papangdam tilu Siliwangi kenapa Siliwangi lambangnya harimau Pangdam teh seuri nanti saya terangkan saya bilang harimau lambang Siliwangi sekarang stadion Siliwangi dihijaukan bagus sebab identik Siliwangi dengan hutan lambang Siliwangi adalah harimau meong bakal wibawaan mun cicing di leuweung bakal geueuman lamun aya meongan lamun lawang dari babat meong turun ke kota nasibna opat hiji meong dipaehan kulitna dijieun tas jeung sabuk dua meong dipaehan di air keras diteuneun di gedong sigrong tilu meong di kanangan di kebun binatang opat meong dijadikeun jongos dina sirkus hartina lamun urang Jawa Barat geus teu boga leuweung geus teu boga sawah
leuweungna dibabat, sawahna dijual ka Cina dipakai pabrik, maka tingali burang Jawa Barat bakal jadi tamu di imahna sorangan. Buktikeun ayeuna sawah dijual, nu beungharna tungtung seng, lubang jing, liang tai, teko seng, can siang. Satpamna ocit, tukang parkir omod, tukang lapan kaca engkus, sanes pangkus-kusna itu anggota DPR, emang engkus itu tetangga, tukang sasapuna di jero ikin, bahkan anak orang jangan dijongos di kampung sorangan. Di Bandung budak init pagi pulang sore gawe di pabrik, init sore balik peting, init peting balik janari, hese neangan gawe ngajongos di lemur sorangan, ngajongos di negara batur kabur, salaki ngeyong-ngeyong anakna, pamajikan ngajedog di Saudi Arabia, salakina dengleng deng dek, anak king di ayun ambing, ularung singcu pangijeng peting mahidep cicing di pangumbaran nyia rizki buburu jadi TKI. Nah tersedih itu nggak ada gitu, kudu nama salaki neangan nafkah, pamajikan ngajedog di imah, dibalik ayo nama salaki ngeyong-ngeyong anak, pamajikan digawe, pan geus teu bener tata takarana teh. Kayalah lamun kuring ceramah ka di onang keur Agustusan 17 Agustus kayak uing urang nyarahan lagu Indonesia Raya engke eta mah engke moal ayeuna pan ajengan kayak kudu diawet-awet kan ngameh mun dibeakeun disakalikeun mah atuh rek ngomong deui naon ke mun ka dieu. Jadi engke judulna mun 17 Agustusan judulna Sarah Indonesia Raya. Disarahan sabab sebenarnya bangsa ini kacau karena amanat WR Supratman geus teu dipake. Engke Agustusan eta mah pan panasaran dan pan eta alah onang deui Agustus mah tak aing mah payu wae tah kitu. Nah, itu eta mah strategi dan taktik gitu. Tak alus Ustaz Cecep ngaji teh terapannya keur sesegerna sodaqallah kitu eta kori profesional. Ieu mah ngaji ngalang laeung lain teu meunangan eta teh pan aya jelema nu teu resepan di laleur teuing mah. Tadina khidmah ka dituna gelisah betuna ngocoblak we jadi sul khotimah. Siga tadi gereng ngaji teh wang palebah ngeunahna eureun kieu teh euleung geus. Eta teh ngonang deui can wareg cenah aing ke deui gitu. Tah model bieu ka gesra da mubalik atuh sambutan sugana bakal panjang. Begitu Umar datang ke tempat bencana longsor, pertanyaan Umar ngan hiji pertanyaan anak nu ayeuna eueuh eta pertanyaan ti pejabat anu datang. Umar mau nanya dengan sakieu maksiat naon geus dipegawe ku maneh di dieu sakitu wassalam geus pan leo. Tah eta ngaranna ahli retorika nu kitu teh. Boleh mau khutbah Jumat panyong-panyong ningali jelema ceurik buki panjang udah kawasa kau gowoh ceurik seperti sedih ku urang terang gede beres salat dan turaja angkat dia ujang nih ngagenggeuk ceurik kagagasnya ku khutbah mama sanes abdi mah kagagas ku jangwat mama can. Jadi barang ningali mama naik ka panggung abdi teh inget kana jangwat mama teh inget kana mae abdi nu leungit ca sataun ka tukang jangwatna siga jangwat mama tuh pan era gitu tak ulah sok geeran gitu. Aya ajengan balik ngaji peda aya nu ngabenyeng jasna teh sampe cekap teh kana mesin amplop cekap aduh abdi mah ikhlas tapi teu maju-maju nu mere amplop eueuh maju henteu aya di tempat teh nyangket jasna kana jek pager. Ya takran ti Allah ya ayeuna mah jelema kana listrik beuki aya kana melak tangkal tara. Nah, jujur hubungan listrik yang melak tangkal tak iya mata logika kudu jalan teh. Ya, moal aya listrik lamun eueuh tegangan listrik, moal aya tegangan listrik lamun eueuh waduk Jatiluh, waduk Sagulik, waduk Cirata jeung waduk-waduk nu sejenna. Moal aya waduk lamun eueuh caian, moal aya cai lamun eueuh sumber cai.
di antara sumber cai teh akar jeung tangkal. Lamun akarna dibabad sumber mata caina tidak ada, maka cai kurang pasokanana ka waduk. Di mana waduk Jatiluhur defisit caina, kamari ge kersum kamarau kamari sameter deui, mun sameter deui eta leungit teu kaburu hujan, maka tingali listrik sa Jawa Barat jeung Bali beak kabeh pal huru. Tuh. Mikir matak ge.